orang pesek di putihna ada yang ada harga putih teh ulah dikieu di pesek heula sok aya kan anu digarayem dengan cenah teh nyeri beuteung tangga ieu nya hampura lain teh sopan teh pan ame katempo da teu boga meja di dieu mah teh tapi orang Sunda mesti aneh sesuai obrolan tadi orang ngopi ya orang samperkeun nya imah babaturanna ya jero assalamualaikum cing orang grebeg kemana jalanna orang ketrok heula pantona assalamualaikum keluar we boga imahna saha di jero tuh ya man ganteng nih boga babaturan teh tuangnya bareng tuang ya teh iya mangga ya aduh era tapi karek jual capek kene diuk heula atuh sok we tuang teraskeun kan we going di ieu di beladinya tong lidinya asup YouTube ya teh anjir gaya daharna ge sekalian tah tuh embokeun tah naon ieu merengkel nah kala urang tempokeun heula nya anu kasepna tah si majarkeun bohong aslina wani diriungkeun tuh pas pisan nya mah teh tadi nama rek ngajak ngopi sesuai tadi dibejakeun rek ngopi si jalan kereta api nanti aya waktu mah insyaallah kayak penting orang ngopi tadi dia tah ayeuna keur dahar dengan mah coba eta aduh pamun teh melekat ke poek ya Allah ya Rabbana ya Karim sarua jeung mana tapi ayaan keneh lah ganteng nama herang-herang saeutik tuh sebabnya kopina eueuh nya geus urang habek we kendaraan tah percaya teh sambal kieu tah tah naon teh poek da euy gede-gede tuh rai hejo aslina geus tong basa-basi deui anu mah bae tong era-era orang langsung dah tah lain ngopi ya bukan disuguhan Ciherang tuh tapi kopi nama aya tah geus disadiakeun tuh alhamdulillahnya tapi ya judulnya ayeuna mah lain ngopi da tadi mah niatna ge rek ngopi kusabab ayeuna geus namprak dahareun nya geus meuli tolak eta mah nomor hiji dahar mah tapi urang nginum heula ya capek beuh teu lebak ke dieu teh ya tuh alah ya jadi memang dahar teh di dieu mah kudu nginum heula bismillahirrahmanirrahim tah gitu cikokobokna euy mainan suku mah biar di luar lah mak tuang mak ya itu boga imahna jadi sorangan kieu dahar teh bieu teh aya di dieu babaturan da tinggal mana pinuh sia atuh aslina sanggo liwat dah tempo dinu euna lain balagug da asli mangga anu kieu teh ya panyeger nu kieu teh tah ieu ting sambal naon tembukeun nah percaya tuh cocok kuno kieu anjir rai hejo aslina tambah ieu tah lauk pae aya anak-anakna ieu indungna bapana anakna aya buana kok kudu tararuang geus sadayana buru dahar heula cenah mah madep sapiring matung aslina ieu teh da di samping teh nya lain budak sunat da emang di tadi di samping gitu tadi mah itu mah ke calana pondok dan bete di dinya tangginggeum bari lewat nyabat we tina sampaian batu tuh tempo saya teu tah fotoina tah ieu tuh geus dipesek kiranya orang cobaan tempo tah ieu disebut tadi lauk teh gede indungna bismillahirrahmanirrahim tah kuat ngarakas kieu euy beuteui cobakeun kana sambal jahe aslina madep pisan aslina wani diriungkeun ieu nu boga imahna kabur tinggal mana bieu teh aya urang digerebeg teh langsung peot manehna mah pangkat aya gigireun pokona teh
gitu selamat makan malam hadayana cing salager sing gara-gara rezeki atuh nu lalajo teh ulah hilapnya di follow dulu tah like and share ka ditukeun bagian kabeh urang pesek di peuteuna ada yang ada harpa teh ulah di kieu dipesek heula sok aya kan di garayem dengan cenah teh nyeri beuteung ditangga ieu nya hampura lain teh sopan teh pan ameh katempo da teu boga meja di dieu mah teh da orang Sunda mesti aneh wah mah euy edan yang bukan dibere kerupuk lagi sakarung asin tuh ada kali mah gede miliknya ulin teh tadina ngagerebeg teh ngajak ngopi sesuai ekspedisi nama efek mesti jagragen sang liwatnya atuh mah nolak atau salah-salah menu kangen kuring maju apa orang cicing memunul bahasa nanti gitu nah yang sesuainya adalah penting dahar menghiji. Ningali sama tung geus rek beak aslina ngot geus eungap seutik deui nya teu dibeakeun nya pamali cenah aya tamu tuang ieu geus 8 piring aduh ieu terakhir ya nu ka-7 ya atau tong iya lah tong mulang aya tamu euy buru-buru itu geus wae tadi mantap pokoknya mah tadi tuh nya kayaknya wilujeng tuang wilujeng makan malam pas maghrib tadi